masih asri. Gunung Halu lembut sarerea. Kampungku, teruslah kau begitu. Mi, ayo nama orang langsung antar ke bumi si Pak RW we, yuk. Ke Bu RW atau ke Pak RW? Bawa ke Pak RW. Nya, kan dua-duanya ge sami, bade Pak RW, bade Bu RW. Oke, kumaha sih ah? Ayo. Pilih we ya balik ke Pak RW. Nya henteu atuh, kan kumaha ke istrina ngamak meureun. Teruslah kau begitu. Ku alhamdulillah Gusti sawah teh ning meni marontok nya saleger nya salubur sugan we teu gagal panen taun ayeuna. Tak ingin kau berubah. Ya, itu Bu RW. Oh, Nya itu nih Bu RW. Bu RW. wargaku pasti marana wargaku. Iya Ibu RW kan sengaja pada milarian Bu RW ya teh. Punten panuju corona. Nyanya hilap. Si Bu RW nama dijaga kesehatan pisannya bagus. Badai kamarana nu geulis teh. Sengaja Bu RW pan hayang nyariskeun anu masalah kamar di teh. Pasal nu mana ieu teh? Bawa badai ngagibah. Iya ari Bu RW maknya ngagibah. Henteu ieu mah bade nyareskeun anu masalah kamar teh ning Bu RW tentang warga. Kela Bu RW nah hanya gara we ayeuna mah. Ari Pak RW ka mana? Oh si Cinta tuh. Lieur boga warga teh bebersih kuat doan kieu dong euy. Lah sok we. Istriku, mana air hangat? Si Ama meni sok aya wae nyunyungkeun cai haneut di sawah oge. Ah, istriku mah aku teh haus cinta. Aku teh pengen dikasih sayang atuh istriku. Ada warga-wargaku yang cantik. Ada apa gerangan? Ama meni tekop ninggalin nu gareulis teh ngan ganjeuna amit-amit. Bukan ganjen istriku. Kita harus lamah tamah. Sian antung di lain kalah nu anu geulis ka dieu. Lembur sarerea. Iya suamiku tercinta ieu teh warga teh bade aya urusan. Urusan naon ibu itu kejahatan deui? Sanes tapi duka getang taroskeun heula we ka nu gareulis ieu. Tapi Pak RW ieu teh bade ngobrol di dieu wae. Ih, istriku gak paham bawa ke rumah atuh. Yuk. Ramah jalmina, hayu urang jaga ku sarerea ulah diruksak alamna. Hayu Suamiku itu aya gang ubur-ubur. Nurek diculik itu lain. kita hanya sebatas insan yang hanya dilempar badai. Kita bagai kalah ningalian awe yang korek nyulik sia teh. Rong lawan. Yang cantik-cantik melihat si gondrong. RW, woi, bunga. cantik, kau memang cantik, membuat Nah kamarana cenah si gondrong teh dia teh geus diumumkeun kana toa. Untung we urang RT Bager bisa mandiri kieu sorangan. Nah kamarana warga teh Sampurasun, rampes, kamana wae atuh drong. Damang we, alhamdulillah. Digero-gero teh tadi ieu pigawean geus beres ayeuna mah. RW Cedot hayang umumkeun aya kagiatan teh lain kieu carana. Ieu,
Pantat tadi ge ngeus kana toa sangkel galadag mana yang ceuli teh buka. Sia cedot, budeg ting. Cek aing pan tadi teh umumkeun aya naon teh. Yeuh, aing geus teu kuat aing ngobrol jeung si ieu mah, teu nyambung wae ku ente lah. Aing rong nu kieu mah. Heeh, sok lah. Lieur aing mah. Is mana ai, is kona ai, is ma idai. Oh, Tah cedot kasih iya tuh ngomong teh ka urang teh pertela lancar sih mah ngomong teh naon mah ngomong teh uruk aing lieur ka aing dong buka topina tuh jika bandros mana mah geus doit eta mah geus teu penting. Ye dengekeun. Rong, mana apa tuh? Si RW jeung juragan enak teh kesleng. Wah, yang benar son. Asli ning. Aslina rong kemarin orang ningali si RW eta dikikit aku si juraga. yang bener Asli nih. saha sih jadi anu modal teh obeh Si Anan balik. tong tarik ting kadenge ku aing atuh dong RW cedot kamari anak buahna si Jawara si Ubed deh nih ajak gelut ka aing kieu tah tanyakeun geus gondrong percaya Bener. kan aing menang kemarin mah ku aing Hebat maneh. tanyakeun we si gondrong Sampurasun. Sampes. Mana wae tuh? Mang Bedul. Aya nama si Gapokalis lalai heuy. Halo. bohol naon Astagfirullahaladzim. Halo. oh swallow Dek payu mah kieu ka awewe. Teu apaleun. Si ieu mah mun jeung awewe lancar jaya ieu. Bener. Geus lah hayu buru itu bersan deui, 2 jajar deui burukeun hayu yuk buru. Astagfirullahaladzim. Ka dieu. Beresan ieu. Tak itu mencetana sing rada mantap. Kan kita sebentar lagi kaya, Bro. Iya dong, Bro. Sing maneh ka dieu atuh pencetan kalau ngajero dirinya tuh. Gan hampura poho euy. Tah. Hei kasbon atuh kali-kali mah Mantap poho. euy ente anak anyar teh euy. Seger wah. Saya sing paling mencetan ngajeng utang. Kan. Poho aduh hampura. Ampun sia mah mencetan terbalik amuran mah bersihan sepatu aing tah. Wae. Gan, Woi. urang kamari panggih jeung awewe urek diculik teh, tanyakeun si Getjar. Culik we kawing teh. Da aing lain tukang culik, eta mah perintah si RW. Geus lain tong culak-culik batalkeun angguran mah. Bener Gan. Mending keneh kitu lah. Urang teu tega nyulik awewe mah atuh. Sia mah meureun kaet bogoh. Di kamari maneh mah dilepaskeun wae naon maksudna? Sia mah cicing wae. Ieu tong senara ribut lah gara-gara awewe. Cinta kalah kau jadi penjahat. Bener. Teruskeun. Geus dari yuk kayak nama aing rek merek tugas ya. Geus dari yuk. Ribut we gara-gara awewe lah. Kieu dengekeun wing aya nama kieu nya. Urang ayeuna rek merek tugas ka maraneh heuh. Kumaha carana ngarebut akte tanah di si RW tapi stempel di si RT. Kumaha carana urang kudu bisa ngarebut 2 eta. Dan tong lalawara kudu nage agan teh boga ajudan teh 20 siki atuh. Bener Gan. Komo ayeuna si RW boga geng anyar mal kuat minimal orang kudu boga 20. Bener Gan, tamahan 70 deui mah. Tapi rek bayar mah Tong sok nyempirakeun dewek. Bila perlu datangkeun Rambo, Jackie Chan, Andi Lowe. Masalah duit mah tanpa anyuk-anyukan juga si RW. Langsung dikontanan sok. Ayo ayeuna mah urang mencari siasat heula. Ayo siap. Dipayun Gan. Siap. Hek burukeun lempang teh, lemot-lemot teuing sia mah. Mana teh anak buah si Jawara lin. Asa teu ngayakinkeun kieu lempang ge ka begug sia mah. We, pan urang teh ditugaskeun keur ngawal Pak RW, tong dicarikan wae urang teh atuh. Da sia kalah we beuteung udayut sia mah, lemot. Nya Pak RW. Burukeun. Siap. Bos, hari Jawara nu hiji deui ka mana? si Ibon. Jigana mah dititah ke majikanna ngasuh budak. Allahu Akbar. Piraku Jawara ngasuh budak kela-kela. Wah sieunun nya ku pamajikanna. Lain sieun ke majikan, sayang istri. Oh, Apa maneh Bon Jovi? Nya terang pemain band. Tah eta kan sayang istri mainna nya ge rocker. Oh nya. Bejakeun sia ku aing.
Ulah bos. Ulah dah heureuy abdi mah. Sok udud heula. Bos. Tah buuk teh. Naon urusan eta jeung buuk? Kamari orang pengejeung de gondrong. Urang naonan. Terus ku urang doanana dijingjing. Urang naonan. Tah kadengen teu we. Karek ku si montok geus kitu. Bener teh salah deui manggih jawara teh. Aduh. Matak mun pangejeung si gondrong babaja ka aing tah. Aa Ubed. Tah ngomong-ngomong anak buah urang teh isuk geus parabancan gue. Atos atuh kantenan tos dipasian tuang, dipasian rokok. Nya. Atas tadi pasien tuang. Drong. Ada 2 kubu penjahat yang lagi selek. Kela. Tah jawara kubu eta babadeun urang teh. Stop kawan. Lihat kaum kismin. Aing resep ini mumusahan jeung nu karere mariar kieu teh. Dong, RW cedok. Itu tuh nu ku aing di jawang kana panto teh. Maknya Si Ubed aslina. Hei Ubed, juragan cedot. Kalau berani sama saya ajak. Naon budak? Aing tampeleng maneh. Ceuli teh benerkeun. Ya, naon sia cedot-cedot. Lain dong ulang layanan ayo. Tah nu kararieu jawara kudu babad teh. Sok bed kumaneh heula bereskeun bed. Duh. Aing kawirangan Teu aing kudu api-api wani. Naon maneh kamari sar kapok? Budrong, RW cedot ceeta ngajak damai ka aing. Ku aing di situ di kita. Kala itu nanaonan eta. Kacana urang bre. Dengekeun urang mah ulah make otot tapi kudu make otak. Ayeuna mah urang adu dombakeun. Setuju? We, kadi we. Tah, si RT mah jadi RW teh hasil tina licik. Wah, iya mah oi. Hasil ke jauh. Beda atuh urang atuh. Wah, iya tah sutradara teh nyumput wae. Itu tuh di ditu ke subscribe-na keur jeung cari foto thumbnail. Beres. Alhamdulillahnya kapuntennya. Pihak-pihak manapun yang ada lucuannya. Oke, siap. Soalnya yang angkat jawara-jawara teh jawara-jawara. Woi, mana woi? Alhamdulillah. Tah. Jadi ke bawah sawahna. Kapuntennya kakak Kang Rambo sareng Andila ujek Kicen. Bilih kakak cacanak dina geng ieu punten pisan. Tah saha? Tah ieu tanu miwarangna tah. Keur ieu ke thumbnail ki fotona foto. Ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya Kampung Cawitali pada umumnya seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ieu film barudak sing aya kemajengan. Tonton terus masyarakat Cawitali. Terima kasih. Juara. Cing juara. Tong hilap. Tuh. Share. Atur nuhun. Bangunlah pemuda dari tidur panjangmu. Lain bolong cabelain belum. Oke, sedul atuh. Bangunlah pemuda. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Naon urusan eta jeung Kamari urang pengejeung de gondrong. Urang naonan. Nyap RW, burukeun. Siap. Cing sama cicing wae. Ieu. Ya, aing geus teu kuat aing ngobrol jeung si ieu mah, nyambung wae ku Entela. Ya, aing geus teu kuat aing ngobrol jeung si ieu mah, nyambung wae ku Entela. Sia cedot, budeg ting. Cek aing pan tadi teh umumkeun ayeuna naon teh. Jangan tinggalkan tradisi yang mulai menghilang.
muda